nyironggeng loba nu nganggap saukur dongeng nu teu puguh juntrul jeung rengkolna ukur mata jadi sajarah sastra pitutur tapi sing hiji basa geus lana inang aya sasakala saha nu hata saha nu ijeus kana ieu perkara lodaya puragabaya kesan tandang sajamidang lodaya mau karuhun ngagaung anu ditunggangan puraja kami ngacek permana bari ngabar pusaka kujang kabuyutan Karawa. para karuhun geus paekos nandunkeun jiwa jeung raga kemerdekaan negara tapi cici yang disebut pejuang sakit kurokah medan perang di Karawa nyironggeng hingga najan nara di raga tanpa suku tapi ia berisi hati guling bebela kalma Bongah